Tuh Lin, aing geus boga piling ieu ti kamari ge yo. Leubeut ongko. Bang toong be. Nu maling doang nama ieu. Ih, dur. Ais. Naon eta? Teko lain. Ih, hoax sih. Coba tah. Senajan goreng ge lumayan ih. Bis dekil ramatan kieu. Lah, isa telah di lah. Sebagai naongan kabon aing. Cari ya. Lumayan. Masih cewek aja. Lah, kagetin boy. Astagfirullahaladzim. Yang ajak aingnya, kagetan aing bae sih masak. Oh, aing beli itu ngablong. Goreng ge sia. Haram jadah sia. Uyuhan tukang huluannya teko. Dalam jadah doang. Oh sia, naran sih, ribut bae. Teko goreng ge. Wih, bos, goreng ge aing mang ieu berharga sih yo. Deh. Masalah teko doang. Oh, Jajal bae ge ku sia. Gosok-gosok. Ayo cobalah. lah teu percaya aing mah teko goreng. Sekarang gitu. sia. Kono ge. Sia ieu mah teko baheula budak. Iya bener. Oh. Sia mah nu kusi masak geus aya nu ngeusian. Ada kitu naon jin. Gua masih aing mah. Udah jina tah. Nah, Tarinya geus ngaluarkeun aing di teko. Kemari hayang naon? Ulah loba-loba tilu bae, jeung ulah hese-hese. emang saya jin naon? Hayang nyawa aing jin naon? Aing jin lieur anu ti Gunung Pengki. Daeng aja jin lieur. Teuing ya. Geus kieu bae, tes. Bilang geus. Hayang meta naon sia? Jual siapa lah jual. Kan saya tadi nunggu gosok. Tahu geus tuh. Geus, urang Bang Jin, hayang menta rokok bae geus. Sia hayang rokok doang. Lotik. Mana duitna? Duit. Jin Asa apaan sebenernya jin apa naon? Kok minta duitna heula? Matre amat sih sia. Sia tadi hayang rokok. Kau bagaimana duitna? Gila anjing ka situ. Sabar lah, emang lah eta jina. Geus aing teh hayang dah. Nah. Ai sieun lah. Oh, tindis jeung kos kitu. Karena ge aing mah jin lieur. Wajar sek bali jin lieur. Sia. Asup bener lah. Bener. Ki asup we pasenya. Kencang. Gosok kencang. Aing mau geus bae bisa asup deui geus dikeluar. Bisa. Itu. Woi, bisa dah. Cek kalau bisa lagi. Gosok. Hei.